itu ini kalau resep kieu kita tadi scroll jeung scroll mun urusan ngajakan ulin. Ih, ya nih aya notifnya tina kalender naon? Ajar sireun deh. Cina ayeuna baru geus tanggal 35. Atuh tereh tanggal 47 ieu mah urang tereh nikah. Ieu si kasaya geus siap kitu kabeh euy. Masih kasaya sok ada curiga deh saya tambah sok lu haleha. Weh heula we lah. Lai ari mas kawin geus siap janjeng kawin. Aduh, panasna euy. Saya ini we. Duh, sareng aya naon ieu we. Lai mas kawin jeung sagala rupana geus siap. Geus neng geus sariap sagala rupana. Tah aya si kasaya ngabales. Geus siap. Dia atuh ari geus siap mah suang tuluy ka KUA nih tereh kawin nih tereh halal. Heuh seug urang ayeuna ka dinya cong indit ka Amil mikeun susuratana dagoan. Duh. Aduh. Ilang pisan. Tiga tuh ka Amil mah cong wikeun ya suratana. Di hujan manten tuh geus medem yuk. Nah, ning ka Amil lain ka KUA. Nah, ujug-ujug ke KUA. Cong ka Amil heula ya, cong mikeun ieu apa? Dokumen-dokumenna. Gua tuh guys, medem si hujan manten yuk. Tuh atuh yuk. Eta geus komplit kabeh. Komplit aman. Degon. Salatana tanda tanganan ieu. Tahun ayeuna nu kawin nu balak teuing si Niro dulu eta jeung si Hasan. Ieu si Kasdi jeung si Tuti. Ieu Tarman jeung Warsih. Nu kawin lobana Gusti tingkah pusing. Biasa nanti ngomong deh. Benar iya. Punten. Punten. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Sok ka dieu kalebat. Mun Pak. Duh, punten ya. Aduh. Duh, kumaha ieu? Duh, punten ieu balatak. Iya. Kumaha bade kumaha? Iya Pak Amil bade ngasihkeun ieu dokumen kanggo nikah. Oh iya. Mohon. Kecang cek lah ya. Dokumen nama 1, 2, 3, 4. Leres kan urun ieu dari tanda tangan unggul teh ya. Tah, kasih tanda tangannya. Anu teu acan nama meureun. Oh, aya ketang ya di dieu pas fotona. Meureun artos nama ke KUA nya. Tapi ieu teh aya hiji deui persyaratan anu kira-kira tos arapal ieu ujang sareng neng. Persyaratan Pak Amil. Duh, manawi persyaratan naonnya? Asa tos lengkap kok jadinya dokumen-dokumen segala rupa ge. Oh, persyaratan naon Pak nya da asa nama asa tos lengkap sadayanya. Cek mohon ieu aya persyaratan nama entos ieu teh segala nya. Tuh. Man ieu aya hiji deui tepuk sakinah. Kumaha entos terang ieu tepuk sakinah. Tepuk sakinah Pak Amil. Manawi ai tepuk sakinah teh kumaha? Da abi mah teu terangnya. Duh, eta mah punten nya sanes alim ngawartosan abi mah da eta mah kedah diapalkeunna. Ieu duaan sareng ieuna calon istrina upami bade mah atuh ningali kana tutorial gitu tah kana YouTube atawa naon gitu atawa naroskeun ka rencangan gitu ari abdi mah da teu tiasa ngawartosan ning bisi janten gosip lah gitu. Ngomong siapa tuh Pak Amil? Ari dokumen eta manawi candak deui. Oh, ieu dokumen ieu mah keun di dieu. Da ieu mah tos lengkap ieu nih kan eta wungkul ieu kangge hari Sabtu tanggal 47 nya. Oh,
Mulai nama kita sok we ngapalkeun na tepuk sakinanya ke pamit. Mohon sok. Mohon sok. Abang enggak. Sok. Lai, eka saha eta diajar tepuk sakinah. Nah, sanu bisa tepuk sakinanya. Tuh. Mana itu bisa gitu? Oh, si Kide masuk joget-joget gitu mah. Oh, iya tuh sangka sini kidaya we. Iya mas. Heuh. Ayo. Aduh, yuk balik Jumaah ha. Menang Jumat berkah, aduh jadi teu kosi ngejo di imah jongjon euy. Beuteung seubeuh ieu teh ah. Tinggal ka mana tuh nya nguseup geus bosen ieu teh. Jumaah deui. Geus beneres sih di tas Jum sih. Aya tuh si kirana di luar. Dok, Euy, kira para sikil. Jaga dong. lagian. Lain tong diuk ah. Aing geus tai hayam ka gulai ya tama. Ih, gala ih. Hampir dok we. Ih, buat roh. Aing jung kukumbah heula. Pau. Dia teh ngadiukan tai hayam Mana ungkeun kalau nya. anak teh nu teu kadiukeun. So kerasaan, sama diuk teh tara di deuleu tah teu katenjo teh hayam. Heueuh Jumat bersih ngaranna mangan aing ieu. Kurang bersih saeutik ieu hayam sih. Kalagian ieu maneh. Jeung saya aing mah teu waweuh ieu teh sabenerna mah. Naon ieu ka dieu? Iya dok, pan aing teh balik ti dinya tah ti Amil. Mikeun naon sih dokumen nikahnya. Rek nikah pan ieu mah biasa nih. Mun cenah kurang hiji persyaratan teh. Kudu bisa Tepuk sakinah. tah heeh. Mana bisa teu? Mana wilah tutorannya. Puk sakinah lai. Aduh. Aing ge anyar kene bulan kamari kawin teh aing teh lai. Heueuh aing eta kudu pake tepuk sakinah. Heueuh aing bisa aing nama aing lai. Bis mana mau apain urang eueuh paketan ya? Ayo, ayo. Setel laguna gara sok. Naon ieu laguna, Dok? Heueuh ye. Neanganna teh naon teh? Tepuk sakinah sok gara. Aya ieu ge muncul komona TikTok eta viral pisan. Nah, TikTok. Kela tuh Masuk, sonteangan Dok. ke orang ya? Tangan-tangan. Ah, kela. Duh, sinyal butut deh. Ah, hujan geuning dok. Atuh beh dieu hujan. Cerat kele. No ieu lain da ya? Di kamar mah. Tah, heueuh eta. Sebenarnya musikna ya. Asal. Kela. Nah. Iya, ada ya. Iya. Juga senang. Atuh sing semangat ai kawin mana teh Ji. Juga senang. Iya, bersasangan. Si koko dan si saling hormat, saling musyawarah untuk sakinah. Naik, dis. Geus apa eta? Kitunya. Wacok dites, kayak bisi poho, mumpung urang aya kene di dieu. Bisi poho mah diajarkeun deui. Rat. Gituin enggak? Gitu dok. Mantap lai. Ah, geus eta mun kawin ayeuna tuluy sah eta mah. Cunggoan. Tangan hujan ayeuna isuk we nebana lodo. Aku juga sebenarnya suka sama kamu. Tapi bohong. Aku